Pirang ai kadieu nahak kieu abdi mah Andin oge papanjanganana Andin Edan. Andin Edan binti Andin Helder. Wah eta mah anjing nya. Ya Allah, Bapak punten Bapak. Pengkeren ku Andin. Dia tinggal itu Bapak tentara kalah nafsu nempo urang. Bisa ka urang awewe berenang. mana manajer teh Kang Ari Charlie ya amankan ya bisi Ya eta jeung Bapak Kapolsek eta jeung Bapak polisi ngobrol we tadi Pak tentara. wih kumaha eta obrolan Cenah Andin sajam sabaraha cenah. Sangka urang PL. Kita lalawar ke Bapak polisi. bager teh Kang polisi teh Polisi mah bager. emang pernah jeung polisi Baheula pernah urang dibere kamar. wih Weh, tina bosi kamar lagi alus. har eta masel atuh Bagur hayang ki jadi aantur. wawa maling hayam Atuh pira baheula teh. kunaon ce Nini keur heuai ku urang disungut tadi asupan petasan. Dulur diguruk petasan ada ngabeled. Kuat ngambek ti bangkos kitu doang. Teu pira. aduh Nya toha keur hees lajo TV di kiihan huluna ngambek ti bangkos kitu urang mah heureuy. tibang Oh, teu pira ti bang di kiihan hulu sare ku urang ngadat mitoha ti bang kitu-kitu wae ceung teh. Heureui atuh Pak ceung teh teu urang. Heureui tong ngihan hulu goblok cenah. Disangka aing liang sepiteng. sigana teh kacipta sarena teh keur nguap teh geuning calanga Kurang di kiihan. Luar biasa. Salam heula. Can salam nya pohon. Urang mah ya oh salam teh di tengah salamna Hah? di tengah Tengah mau asin ti karalep. lain tengah suluk susukan lain lamun rek salam ningali nate antawis belah kiri nepikeun ke belah katuhut teh kudu dipapai gitu. Ya nu ngaranna salam teh pan doa. Nah, Heeh, nu ngaranna doa mah kudu marahmai ngucapkeun doa teh. urang teh kudu bari ngapegek beungeut teh. Teh meureun can biwir nepi ka nu ceuli mah ulah wakak. Oh gitu. Gerakan tanganna ulah poho. Aduh sia ieu katincak sia. Ya lamun salam teh gerakan tanganna teh kitu teh. Gitu. Pak, punten Pak. Yang jadi musafir. Aisyah ada salam. Terus siap? Hah? Ada siap salamna? Kerek-kerek calangap. Oh, bos aduh. Ya nari gua. Mamang ge calangap itu. Hayu sampai cenah ayu pakal nuan. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi. Iya mah beda. Salamna lain salam ke pengumuman di masjid. Kan lagamna sok kos kitu. Oh eta mah ngumumkeun nu pae. Asal geus aya lagam salam kitu teh kuat ngarongtot ceuli dina jandela saha nu modar saha nu bodar. Pas tamat teh didengekeun goblok mitohana. Teu hidang eta mah minantu durhaka. Itu durhaka kadituna dur bedug. Aduh aing nyeri kulit beteng. Kuwi geus sarua jadi kulit bool.
Alhamdulillah. Urang yakin. Oke lah toh. Salam heula. Apa geus bieu salam ayo. Bener mah. Tak tuluikeun deui atuh mukadimah. Alhamdulillah geus mukadimah mangiluan. Kang Aji, mohon pokona ngadoakeun cepia ka sadayana sing sarehat. Amin. Sing palanjang umur. Amin. Sing laloba duit. Amin. Ulah sehat doang teu gablak duit mah anggar lieur kana hulu. Sayangkeun sehat we hungkul duit teu gablak ulang we. Nya pokona mah berkah sadayana nya Bu. Amin. Ibu-ibu sadayana salakina sing balalager. Amin. Sing jujur. Amin. Ibu resep salaki jujur, salaki bohong. Resep jujur. Hague salaki ibu teh boga niat mina teh hayang nyandu ngomong ka ibu. Kira-kira diizinan moal. Wah geus mending bohong Pak. Agal kakarek-karek diajar jujur. Da anu nyandung mah aya opat menang nyandung. Hiji pejabat. Tenang Pak. Awas ya. Tenang. Pejabat memenang nyandung. Kunaon menang pejabat nyandung? Oh nyap tu mainan mesti palo Bandung nguruskeun di imah ngurus manehna pan nyusuknya kudu kencak atuh hoy pejabat. Nuka hiji pejabat. Nuka dua? Nuka dua orang kaya. Sultan. Sultan. Nya beunghar manehna mah meunang nyandung ge da. Loba duit. Bandana loba. Benar. Nuka tilu? Nuka tilu kiai. Aduh. Kiai mah meunang nyandung. Da ku cahaya ilmu na nanya da salah mun aya kiai pamajikanna 4 5 da teu balangsa. Balunghar Cahayaannya cahaya ilmu na uing bodas cahayaan nya hideung hideung ge cahayaan. Orang liwat tadi kada keluar ti mobil liwat lain assalamualaikum orang buah baru dah kalah marah cahayat kursi goblok disangka aing genderewo lain eta budakna teh hidang atuh. Nuka opat nuka hiji kan tadi disebutkeun nu meunang nyanung teh pejabat. Anu kadua nu beunghar. Nuka tilu ajengan. Kulantaran ilmuna nu beunghar kulantaran dunyana. Anu katilu kulantaran anu kahiji mah kulantaran pejabat ya ku kewenanganana. Lamun nuka opat? Nuka opat mah nu gelo nu meunang nyandung mah. Jadi lamun manehna pejabat lain nu beunghar lain terus ajengan lain hayang nyandung berarti gelo begitu manekan hiji ge pasea wae hayang dua si eta mah rumah tangga buludug amprok burger pasea coba mamajikan cerewet tapi alhamdulillah Kang Haji boga pamajikan cerewet ba aya 3 manfaatna. Khusus ka bapak-bapak. Jadi kudu bersyukur boga pamajikan cerewet. Boga pamajikan cerewet teh. Asa karek ngadenge. Nu kahiji naon manfaatna? Nu kahiji boga pamajikan cerewet mah imah moal kaasupan jin. Kumar caritana. Jin ge soak kan cerewet mah. Di udang sare di 20 ka kabar wacaprak wae jin ge jembol ora aing teu sanggup ganteng. Pahingan aya carita salaki keur amok ka pamajikanana dikambiling pamajikanana teh udah cerewet teh dikambiling nepikeun ka maot kulantaran sieun disalahkeun ku tatangga dikuburkeun teh dina sumur nu geus 50 tahun eueusian. Buset sumur burung. Gitu. Nya kos kurang burung. Aing geus saminggu teh diasupkeun kana sumur salakina teh ngeulun we kitu ngarokok. Kunaon kahuruan salakina? Ngarokok. Gigireun sumur ngarokok. Aing keur ngarokok teh urewas. Nya boro-boro si bapak si Ucu ge bieu reuwas. Reuwas jantung urang kuat mali katonggong. Pakat ku reuwas. Hek teh ditanya teh ku si bapana teh. Saha maneh? Saha we moal bejaan.
eta jurig ngajawab bisa cu. Oh juri. Urang juri dah urang kalah ngajawab. Uing jurig penunggu ieu sumur geus 80 tahun teu keluar ti ieu sumur. Waduh. Terus nah ayeuna mangke keluar. Aing lieur dihanap aya awewe cerewet cenah. Jadi ka awewe cerewet mah boro-boro bapa jurig ge teu Tebegieun. Heeh. Entak pemajikan cerewet mah imah aman moal kaasupan jin. Woi, nu kadua. Nu kadua boga pemajikan cerewet mah salaki bakal getol kana usaha. Nah, Ye, teu gawe ngajedog. Kakara ge ngaulang nginyo kopi serentang pemajikan. Ya, asa rek ajedog we kitu mah usaha goblok. Tu deuleut teu bias geus beak ieu mah. Budak leutik jajan wae. lain nu ditaruhkan saleuseurian boa-boa. Oh, cerewet kabeh. So ku cerewet bersama teu hidang jadi salaki teu geuningan pondok bool. Oh, cek urang mending pondok bool daripada panjang bool. Bangga mamawana kudu gugusur. Hayang mangkat ka pasar ge minta jelema pang manggulkeun bool. Bangga. Tah make eta weh, entakna ulah sulit hati. Aduh, aing gara-gara mik bae disebutkeun sulit hati. Miki arebung. Ning ayaan Ayaan Cek. tadi ke. kepencet. Oh, meureun ulah Ulah sok sapencet. dipencetan. Seueur tadi dipencet-pencet gitu teh. Udah dicocok hungkul. Aing tina mik bae aing jadi panjang euy. Nu kahiji tadi teh naon? Moal kaasupan jin. Wah, kasup anjing. Ya. Nu kadua? Nu kadua sapama salaki pamajikan cerewet mah bakal getol usaha salakina. Woi, gua tuh getol. Nu katilu? Nu katilu boga pamajikan cerewet mah insyaallah salaki teh moal huisan. Geningan naha? Oh nya modar ngora-ngora dicarekan wae. Sieun amplop di pamajikan ieu. Sal amplop gopok. Paling gopok teh 1 kilo daging eueuh lagi. Buat begang itu salakina. Oh betak kaciri kudu salakina begang teh carekanan. Ampun aja kan begangnya. Aduh. Tak orang pancek paribasananya orang ngaranan budak kudu sing alus. Bener. Besi jadikeun ngaran teh doa. Bener, al-ismu Iya. doa yang disebut dengan nama mengandung doa. Iya ulah padu wae. Abdi di pasihan nami gugersana pun bapak pun biang Aji Fauziana Ridwan. Ya. Eta teh jadi doa kan Fauziana teh artina teh menang. Mentakan uing mah lamun ngilu lomba menang wae. Nya asa lombana nu lumpuh. Lain eta memenang mah marek menang piala rek menang ka era. Nu penting mah meunang. Penting mah meunang. Ngaran kudu alus ngaranan boga budak teh ulah padu wae. Ieu mah ngaranan budak abong di lembur. Saha? Ngaranan entod we. Kumaha lamun eta budak enak gede milik teh. Jadi jelema misalkan jadi babinsa. Heuh. Jadi tentara. Budak teh meureun jadi tentara entod meureunan. Karunya. Ya kuduna mecing alus ngaran budak. Eta ge sakola SD ditanya ku guruna. Kumaha? Jang saha ngaran? Entod, Bu. Aya papanjangan anak, tuh aya Bu santod-entod na we mas. Wah goblok ceuk teh. Aduh, aing terus Betak ngaran mah kudu sing alus ngaranan budak urang Sunda mah kade umat ulang mere ngaran Toto. Allah si aya omong geuning. Ulah eta teh. Naha? Sabab Toto mah merek kloset. Nah hari do anak urang di podolan batur. Ngaran Asep teu meunang teteh. Naha? Ngaran Asep masuk jadi mamala. Geuningan? Ya pan aya peribahasa, tidak mungkin ada api kalau tidak ada Asep. Asap. Naha jadi Asep. Geus diganti aya nama. Asap akang. Oh. Itu salah aing ah. Ucu atuh keur kieu mah Kang we di. Kebiasaan weaan euy. Ya aya ustad dicipok ku aing di panggung. Si
Enak ieu. Alhamdulillah ibu bararungahnya punya. Insya Allah bunga di tempat pengawasan mah berkah. Amin. Tadi ngawas di Ustadz Aji atos alhamdulillah mudah-mudahan kahartinya bu. Amin. Poho deui teu. Poho daya aing. Daya nyawa datang kadieu teh rek ngaraja ek lalajo cepia. Nu edan di lalajoan. Ayo cek baheula pernah diajar ngaji teu? Ngaji. Heeh. Buset teh ieu pernah jadi juara kori. Juara kori Pernah diadukan. saha nu buncunur. Ya lain bujuno diadukan di dagor-dagor lagi. Pernah diadukan orang. Heeh. Hanta Jeung mana? jeung bagong. Daca ge urang geus curiga euy. Juara kahiji atuh baheula Tingkat pernah naon? tingkat kabupaten teh Wih, kira-kira. hebat euy. Yes. Sip. Merukaankeun urang tuh mas antrena ge di Al Mukabir.